Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nusmawati dari kelas 3 OTKP 2. Di sini saya akan mendongeng, yaitu yang berjudul Pandawa Ngada Raja. Beja geus nyebar suarung ka negeri Astipuri, yen Pandawa warahaya teu tulus menahan pati, ketigeblus kana burang pitapak pati sakuni, syukur nu hatena giru pada handeueul pikeun neta para Kurawa, yen sangkumi anu dengki, tetapi lolobana mah pangharurangan ati. Ari anu jadi lulungu nu kacida bungah galih nyaeta Ari Widura, lantaran anjeunna yakin yen Pandawa teu paraya malih sakeuneum mugih mukti. Widura datang, truk tuk 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 tuk. Widura ti bumi lungsur, rek ngadengukeun ka Sang Aji. Sang Aji datang. Prabu Distarana kasendong sing Narpati eukeur pada ngadeudeusai ku sakabeh kadang wargi. Bisma datang, truk tuk tuk tuk. Bisma jeung Sandor mawi ku hapina sami jeung linggih sarawuh nu Pandarawa. Pandawa kawara nu kakarap pisan sumping mulih tina saembara kana sungkumi ngabumbing. Kabeh pasenan mundih ayana teu beurang sakumi suwanung Suyudana mah bangun nu keur sumping galih. Arya Widura ge kalengah ku ngadengeh Maha Aji. Pok naros nuraka Prabu, rai dalmen legah Widi anu tumaros haputra kumaha. Maksudna hasil ngiring saembahna tea rek ngarantos mulang deui. Sang ratu tungkul ngadehak, suraya kitu deui. Kana si muak raraina pok ngajar Maha Sang Aji, ngintrana pangregatan lah puguh nyaeta deui atuh. Suka ngajerenah mah bingung, capluk ka bungah karisi ari anu matak bungah dumah kakang meunang wati. Pandawa anu disangka geus pada mananah pati sanyanya masih hirup sarta jeung kapanggih mukti tur jadi minantu raja daripada nu palih tanding gagah jeung legah bawahan. Anu matekan bingung pikir teh lain bingung niat hiruk teh, tetapi ngarasa risih. Sok sieun salah tekadna boga pikir dinyeri sababna geus bukti pisan seungeunna meunang balai. Nyangka pangmeunang balai ku panggeucurna urang samaruk liarah pati, padahal nu pisan kitu teh teu aya niat saeutik-pun. Maksud rek ngahareuh-hareuh teh nyaeta ngan bari risih kumaha lamun meurangna boa urang moal pahi. Sebab sanajan paranteung loba balas sugih wargi anu pada baris bela, tapi ceuk pangrana ati mah seungeunna kabina-bina sabab ku pacana nagri. Loba anu baris mulang lantaran daripada Aji ranggingi kalawarana anu sujumegna napati katurung-turung Pandawa. Deng-deng keneh pancakeunna teh. Kresna datang. Kang Kresna deui nya kitu anu dirawangna nagri sarua kapernah pisan nu matak ranggana milis. Kitu oge lamun nya Pandawa rek males pati cik ayeuna uramana teh supaya salamet diri serta salamet negara urang dieu kudu caringi kana peunteun sadaya amal Bisma jeung Resi. Bisma teh karna sapunipun kitu teh ulah rek dikelir kudu ngahiji hajah meungpeung pungkul pariwargi kumaha ngadengeuna sangkan teu nyora balai.
nyola balai Bisma nu jadi sesepuh hemeng sejono minggali geus lila pokok samarana teh ngedengdel hojas ti payun margi kana putra aji munut ti mana sadaya upami milu mimitina ame heula yen parawa ani moal hasil saanyana anu ti payun nyadeus mangga parintah patinana upami samujit galih perempuannya kasadaya ama oge jadi ngirim sandaya datang sang sandara pok nyeur yang muluna teh anangking geuning kitu saur eyang sing surundayana pok nu ujung mun aya Sri Lantarapati mumla putra dalem mah akalna teu aya deui sangkan henteu nyarios bahaya ulah-ulah nepi leuwih penting gesan ngawurubung musuh ulah dilawan kujurit marga yanto sadirumana teh Pandawa gegah penilih kawuru ngagilih pisan atuh sareng sang Darukuda aji teh kadang wargina nu ti ibu sadaya Raja Sana Suprami ti gebah ti geros matak balai anggun weh urang akalan ku tipu daya nu langsung lantip. Sekian dongeng dari Pandawa Ngadek Raja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.